anu dijauhkeun tina seueur neraka sareng dilebet ka surga, maka teman-teman eta jalma jadi jalma nu bagja. Emut kusadayana kahirupan dunia teh nyaeta tipuan anu nyata. Ya Ade Rio Luki bin Asep Saifuddin. Sing embut anjeun kana hiji perjanjian waktu anjeun kaluar di dunia menuju ke akhirat. Perjanjiannya nyata maca syahadat teu aya di pangeran hak diibadah angin Allah. Sareng sanyana Nabi Muhammad eta utusanana. Sing embut anjeun bahwa maut teh eta hak, bahwa alam kubur eta hak, nikmat kubur, siksa kubur eta hak. Pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur eta hak. Udang ti kubur jaga dihisab sapa ka Nabi eta hak. Surga neraka eta hak, bakal bertemu sareng Gusti Allah keur ahli hak eta hak. Allah bakal ngahudangkeun tiap-tiap jalma ti alam kuburna. Ya Ade Rio bin Asep Saifuddin, anjeun ayeuna geus aya dina lepitan tanah kubur sareng diantara digiring jalma-jalma geus maot ti heula. Di mana datang ka anjeun dua malaikat anu khusus keur lakonan anjeun. Nyaeta malaikat munkar sareng nakir. Numutkeun riwayat anu